Irak asup pildun. Alhamdulillah. Punten Pak Ustad. Allahu Akbar. Kita si jajuli tekira-kira nyaduk harapan Ustad mangklok eta Mang Utom kunaon nepi ka ngahulang tarik. Wah ngahulangnya dalag rametuk meureun saya tama. Aya rametuk naonnya bahasa Indonesiana mangklok. Dah anjing jadi kepikiran heuh nya euy naonnya. Rametuk berasal dari kata rame dan tuk. Astagfirullah. Lieur. Oh gawe mikiran rametuk tapi heuhnya naonnya. Orang itu ya ho. Ya, pernah kepikiran tuh Mang Dayat? Coba dipikirkan secara logistik Mang Dayat. Secara logika, logika maksudnya. Dasar ustad goblok. Ngabodor we logistik mah tuh kahakanan tah. Astagfirullah. Maafnya Mang Utom. Hei Mang BH, beres latihan ke dari dah. Nuhun Haji. Insyaallah ke barudak di wartosan. Bentar satu kelah ieu awak bawa ajak mangklok. Ada yang itu ieu Haji ngageroan Mang BH ngajakan daang. Apal daang di sabu di mangkok ka kelas sabu. Daang sangu lain sabu. Sabu mah haram. Hek tanyakeun ka Jang Eli nya, Jang Eli haramnya. Nuhun Mang Utom. Setiap yang memabukkan adalah khomer dan setiap khomer itu haram. Hadis riwayat Muslim Mang Utom. Tah mangklok dengekeun. PK keluar kitu dalilna tuh ti Jang Eli. Lain masalah dalil aing mah pokona dahar sabu engke lah. Ieu barudak kemana nanya urang keratihan serangan ditinggalkan. Putung rapar hayang baranghakan jarana kamarana ayo nya urang tapar Bandung. Hei Jang Putros. Emang Waji? Dari ya buru darang dari ya buru. Enggak Waji, kaleresan aja salatri. Mana anu lain aja? Cenderung kap sadayana Waji. Abdi ti payunnya. Enggak, jangan ngasup. Kuat salatri. Makanya sakahayang. Ada yang kalah, gak jadi menang. Aduh, Ngamru pakai motor apa aing? Ada yang kalah. Mulin odol kalah. Kok dimenang. Kasihan. Arera anjing lah. Wih, itu timnas teh. Pertama capek keneh Jang Eli. Mohon etam ABG capek sami tapi kedah semangat kange Persib. Ari eta mah capek ningali tetangga mainna eleh wae. Terus tekeng kitu etam pan saur pendukung nage nu penting mah main cantik. Pios menang mah adalah bonus saurna teh. Haha menang adalah bonus. Geus bener berarti pendukungna diberi kartu Jakarta Pintar. Bejakeun hayang ningali main cantik mah tong meuli tiket bola. Beulina tiket JKT48. Aduh haus euy. Blok etam haus cai etam lain haus gelar juara. Tiasa wae tutup termos. Jang Eli tuh kayak gitu. Astagfirullah punten etam priwit mulai ngomong aing mah gaji aing dibakun sia toko material jauhkan saya ku aing jeung Mang Mon buru barudak udah supkeun beudang ieu mah ku aing ya awas sia awas luhur teuing euy bari sangasupkeun teu atuh maraneh teh nya insyaallah Pak Mon urang supkeun. Aduh anjing, astagfirullah. Boho tak asung. Aduh, sok Bob Utom atuh bisa tuh ngasupkeun. Gampang. Dulu ku benguk sia. Abak. Nah, tak asung. Utom boho. Dulu ayeuna mah asung. Abak. Oh, ngomong gitu Mang Utom. Karario ih main teh. Mang Utom belet teh. Ah, eta ngomong goblok. Etam, ciang ada yang itu. Aya nu nyebutan aing belet tuh sorana mah teh belah ditu. Tapina aing teu apal saha jelemana. Oh, eta urang sampeurkeun Mang Utom. Geuning mah guru penjaga gawang neraka. Asyikut imakoli imaya magupron. Aing teu bisa bahasa semut beda jelema anjing. Ya orang kopo lain. Belut jeung aing goblok. Lompat Mang Dayat pikeun ka Mang Mon. Urang berginyo lain Dayat. Asupkeun Mang Mon. Asup euy aing hade. Ningali atuh Mang Utom ngasupkeun kitu juga urang. Kadi Mang Utom kadi Mang. Lain kadari buru urang joget Mang Mon heula. Ieu Mang Utom urang joget. Joget naon ieu teh? Ini orang lain mah ini juga barudak jauh. Gentar. Udah si kakang mah salah lagu. Moing we. Mang Mon asupkeun deui. Untuk asup di bongol dadana. Nah. Tinggal Mang Utom. Mun ngasupkeun deui dua gol. Mah diumpanan wae ku aing. Mona sia nya goblok. Biasa gayana rudat ku hutang. Ceng, ieu lain ceng. Kiper paling lobak lin si teh ceng. Habak cah. Bulan semen campur kesik. Habak cah. Tendangan semen campur barangkal. Habak cah. Ini jurus terakhir. Bilang ku tak asup keneh. Jurus semen campur naspat. Habak cah. Bagaimana tanggapan Mas Teja karena sudah punya gelar King Clean Sheet? Harai Teja kunaon? Oh ya kieu nyalingit hayang nyaduk. Nalainin Mang Komar. Bau sia eta sungut. Heunya bau. Heunya euy. Nalainin. Abdi rencang Mas Adam. Ketangkeun abdi jang Icel. Hah? Icel.
gorengan teh. Sopan sih mau buka babaturan. Hei, Mang Mamat, inget kene teh ka urang. Oh, uji, itu kan desa hampura. Mungkin jangkungnya sih ya. Dah mamang behal parupangnya kain kita jadi kapten. Balik main aja tongerakeun. Priwit, ulah berudah. Saya gus, pernah main gus. Menang kunceng. Umpan kain kakang. Aji luhur teuing kang euy. Ade bikin mat bagus. Asup kendam, udang ku aing ngomong lagi. Nah, asup anjing. Yes, ya, abang nih bos. Ya, odom tuh mau si Inul. Josek sama si Inul, bro. Rencana teh kamerananya. Pencet pun jangan li. Nanti nengkos. Perginya, abi mau sonis nengkos. Terus arapal aing kemampuan Borneo mah bisa dilewatkan ieu ku aing kabeh. Junior aing hungkul atuh da ieu mah. Harampos kieu anjing. Aduh anjing luhur teuing. Monumenta atuh da ka aing mah. Monumenta ah. Mangkos mah sombong teuing. Anu sombong jeung elit aya nyungkeun. Aing minta si teh engkos. Atuh kadangu umpan kana. Syukron menguji. Rampi bandrol. Astagfirullah. Allahu akbar meni nyeri. Pelanggaran si wasit kartu kuning ada sia. Cokor si ustad di pantek. Tidak aku teu kartu. Naon ngarariung. Mamang PH pagi THR sanes cuma. Ada sia cager wasit. Dosa aku THR. Namanya Mamang BH keur perawatan eta teh. Asen RSJ lim mun rawat jalan. Nah, pantes aji. Ceng siap ceng. Asukeun ceng. Oke Gus. Aduh tak subus hen wasit hen bener teh hen kurang cek parnya cumuun ditinggal mah ieu teh henteu hen cumuun soalna bola na kaleungeun lain leungeun kena bola ieu mah tapi penalti keun mere pocer ke Borneo cumuun mas istri ku aing licik mah goblok sieun aku memang PH cumuun tapi na bingung di TV mah penalti cumuun kita congna ku uje nya cumuun nu lain malah rundur kabeh cumuun anu dijero cumuun sok kan ku aing mohon pocer nasit gesananya antang geus draw ieu nya cumuun prit gesan